Dak. Saha anu nyaho karena bentuk manusia purba, Mas Maha. Urang, Mang. Nah, betul, Bek. Emang lagi ciri-ciri manusia purba mah Ozia, Bek. Ih, Medan. Bener sih, kayaknya manusia purba mah ciri-cirina kos kasubek, beungeutna horor. Pinekeun sararia. Ada kasubek, pundungan nih. Kunaon si Subek mabur, Din? Biasa, Des. Masa diledekan ku kami. Sia teh aku kabosan ngaledekan si Subek bae. Resep, Des. Ubar kesel, Ya, Jojo. resep teh ubar stres. Emang sia mah geus stres, Benjo. Din, dulur aing anu di Bojong ngajak renang ka Waterboom. Urang anu renang yuk. Ih, aduh hayu, renang mah. Hanggeus ge sia geura neangan motorna nya. Aing dek balik heula ho, dek siap-siap. Oke, Ayang. Geraan nya. Oh. Waduh, Jo, geus teu kabayang aing mah renang jeung si Desi mah. Mang Benjo, geus Jo, aing nyaho pasti si Hendrik ngomong aing hayang milu mang gitu. Pokoknya mah sia mah geus ulah mana cicing di dia. Dasar butuna pelit, yang kalem, yang lu doang ge. Des, saya enak tutup tak warung. Oh, Kunaon ge Des? Berang-berang warung geus ditutup. aing dek renang. Nek renang di mana? Ih, ku kepo sia hang nyaho bae. Ih, hang nyaho doang ge Des. Aing ilu atuh. Dek naon hang ilu, jadi mah acara keluarga. Dulur aing di Bojong ngajak renang. Atuh kajen Des, aing ilu. Engke sia leumpangna jeung aing naik motor doan. Oke, setuju? Embung, aing mendek jeung si Didin lempangna naik motor. Alah, naon mun ngajarin si Didin? Si Didin mah engke ngisinkeun di dituna. Lebih izin mau sia aing mah. Juk kecek dulur aing eta si Desi, nek renang si mau Jombi. Eta sia Jombi. Halah, aja banget sih mas serem kos Jombi. Geus segera ditu mabur sia, ulah ngaganggu aing. Des, memangna jeung aing bae nya, please. Ih, ku maksa he kolot-kolot mabur moal sia. Digebuk magenya ku aing ya. Oke. Ih, aing galak aing mah ampun. Galak-galak sekali. Ku ngalabun bae si Mas Subek, sing hade digomong lalu hejo bek. Asal begitu hejo kok ceng gondok. Medan, datang-datang laju bae ngeledek. Kesal pugu bek. Kesel sih ngeledekan aing sia mah. Kan hiburan bek. Ubar kesal ngadek sia. Kesel. Mang, lu kemana? Lonong bae kos teh palid. Sorry, Matt. Aing gerburu-buru soalnya aing diajak renang ku si Desi. Oh, tah. Iya dong. Si Desi tadi diajak dulur na renang. Terus si Desi ngajak aing, Matt. Resep amat teh renang. Ilu mang kami. Enggak, semula yang ilu, semaduan. Renang be itu di Embang Lele. Atas ya. Kalau gua amatnya si Botuna bek. Jauhnya. Ih, ngelunjak sia. Bukan sama, dikitukeun doang ge ku aing. Laju be marah. Jawara ya macam-macam. Di kawaku justru orang mancong aja. Dipatok kau yang tarang sia. Jadi dajal kayak bek kalau mata tarang. Usai lah. Kemana meureun? Kemana bek? Kerosol. Lu bari marah ge. Ayo. Marah bae. Hayang amat ya ilu renang jeung si Desi. Antak resep meureun. Teu kabayang ku aing. Mang, kenalan mang. Nah, sisa kada dia dah. Biasa be mang, emosi amat. Angkir para rusing, hang ilu renang aing jeung si Desi. Oh, Jo, tadi sina malah nek renang ya aja main Didin. Hah, nek jasa aing. Naon ba si Desi ngajak-ngajak si Duda ireng, lain mengajakkan aing. Kan Mang Didin mah kabogohna meureun. Wajar lah tadi si ngajak Mang Didin ge. Pacot sia lah. Met, bek. Minggir. Siang duit mung ya. Atuh hayang mang. Todong heula, digawe lu hang duit mah. Gawean, motor si Dina anu bawa renang. Kalian kumaha mang? Siap. Siap mang. Angga sia. Kuras eta bensin motor si Didinnya. Saya sakeun, saya cek be. Siap bosku, kami paham lah maksud Mang Dadai kumaha. Sip. Bisa?
Mamet tinggal sobek nak mana? Kami mah keur boga tugas Jo timang dadai. Tugas naon? Sia ulah yang nyaho, ieu mah urusan jelema dewasa, sia mah kan leutik keneh. Geus gede kok ben joge, orang ben joge geus loba buluan ku ari mah. Alah, paling ge bulu sawan sia mah. Ih, lain lah, lain bulu sawan deui ka Memet. Tuh, buluna leubeut rintik, kos boga sobek. Kos buka aing. Oh lah, kan boga sobek mah kos bulu kanjut. Eta sia. Sembarangan bae aing ngomong sakieu bagus na buka aing. Bagus udah kos gitu. Bisa imet ya? Ayo ge. Emang udah kamar anak itu, benjoy lu ge. Cicing bae sia mah di dia. Jelema idiot mah ulah nuturkeun kami. Kena ngaribetkeun doang di ditu. Iya dong. Ke alam. Supaya hemat biaya, mendingan aing mau bekal ti imah daripada melidahareun di ditu. Hargana ge matak di luar nurul. Sai. Nah, aman bek. Pasti i motor udah Mang Didin anak barenang. Oh, Met. Harus gas sedot bensinna, tapi sakeun leutik bae nya supaya motorna kabeh bensin di jalan. Oke, Met. Wah, siapa kita ring bae lah. Mang, motor Mang Didin ku kami ngisi cokot ya bensinnya tuh. Bagus. Ku kami sengaja Mang, bensinna sakeun heutik doang supaya paeh motor di tengah jalan. Oke, kerja kalian bagus. Good job. Des ayo Din. Si aku angel kudu disusulan bae ku aing. Atuh biasa Des, aing siap-siap pulang berenang. Prepare jeung persiapan kolam renang. Ya eta mau naon kitu tas mani pinuh kitu. Atuh mau baju lah salinan, mau handuk segala, mau ejo, terus bawa cai minum segala aing mah. Alus cendet naon kudu bawa bekal jeung cai minum sagala. Pas ditu tukang dagang bae. Iya ngaranna aing keur make mode system of the hemat. Aduh aing mah. Lajuna kos nu kalung teh ya. Ngalah kayu mah mawa bekal sagala. Kok ajun lah guys. Enggak sayu lah geus. Oke. Udah naik. Ya. Met, eta bensin kena motor aing keun be, supaya nambah loba bensin motor aing na. Teu bisa, lamun hayang bayaran. Ku parah saria mah. Ih, geus dirupahan ge ku aing. Kudu be bensin diduitin keneh ka aing. Oh lah, supaya dapat untung banyak kami. Bayaran moal yo. Embung lah, duit aing tinggal saeutik jeung engke ngajajanan si Desi di tempat renang. Kagak sabodoh gitu mah. Mang. Dadah duduk. Mang Didin jeung Dede situ lewat tuh. Bagus siapa tuh nak? Mang, gedeng DG paeh motorna di tengah jalan. Ya bensinna ge geus dikuras, nya sasatak-tak doang meureun dina tanggina. Oh nya. Mang geus susulan Mang, Mang Didin nyita di sina. Oke, kalem. Jagoan mah ti meuripan. Asmet. Minggir. Dan Mang. Gas Mang. Belum yang mana dai? Lah, Met, ngaranna ge jelema geus edan. Nah, Den. Motor aing biak bensin duy. Bensin. Hari gini motor beak bensin bisin amat, Den. Bacot lah. Minta tolong aing duy, pang beli bensin heula. Bunga amat aing. Ulap tukang bensin lagi jauh. Males lah. Duh amat si Duduy. Nyaho sebul sia. Oh, guys, kuain ditulungan. Tapi motor saya kuain situtnya sampai tukang bensin doang. Oke duy, boleh lah. Oh, guys. Des, ya naik motor lainnya. Nah sih si Duduy, sok macam-macam. Didin, lamun si Desi didinya, atau aing berat lah ngadubak motor si Ana. Kau si Din, mantak beraten manehna. Tapi aing teh rela Des, sedih bonceng ku si Duduy mah. Aku mah ada itu, orang buru-buru iya ngasih tangguan ku dulur aing soalna.
Nyaos ya kali-kali sudah si ikhlas ke dibonceng ku aing. Honggus ge. Des, tapi si naiknya di ujung baynya. Lo deket-deket jeung si Duduy. Besi atul awak sia. Oh, Honggus geus naik ya. Lu bener saya doi mah motorna. Oke siap Mas Kes, udah naik ke Des. Nah, Abis itu dulu ya. siap. Siap. Udah ya. Oh. Aing kan kunci. Wah. Ayo, Duduy. Hai, tangguan aing Duduy. Poloan amat sih sia. Ih, malah kabur pan. Mau kabur si Desi. Aduh, aing mah. antepkeun bae mana Des. Kenapa dorong motor teh? kunaon deh motor sia? Tinggal Des motor aing kunaon meureun ieu. Motor sia gitu ikhlaseun aing dibawa ku sia mah. Siapa? Si kunaon si motor aing mah ampun aing mah. Dibawa mau bikang kumbung sih mah. Ih, aing. Ya bensin meureun sarua ya ge. Motor mah bensin mah loba Des, lain bak bensin kok ieu mah. Dai, si kunaon? Motor sia mogoknya biak bensin. Oh. Tapi Din, kok motor saya bisa lembang sih? Penyen tadi biak bensin. Cuk saja motor aing biak bensin. Jento, peu. Tadi mah kami mah bohongan pura-pura biak bensin. Ayo sayang, urang gerak berangkat, gerak renang. Oke. Ayo. Dai, motor siapa kak mogoknya karena biak bensin. Teu percaya mah tempo beg sia. Santai sia. Bensin loba kok. Ada keremet. Des, renang aja aing teh Des. Aing lah. Gara-gara sia-sia pakai mogok segala. Coba emang bener tuh. Teh sia. Jauh ieu mah bensin aing kok biak kieu sih. Tadi baloba. Mang, bensin Mang Dadai mah dicokot ku kasubek jeung ka Memet. Anu bener sih Benjo. Jadi kieu Mang. Kerenaan sih budak? Untuk karena naon ku teh? Bohong sia. Oh, sendek maling bensinnya. Met, kumaha ieu Met? Enak Des. Iya, Pusing Din. tadi dia Des. Iya Din, budak kapergok wae nek maling bensin di motor ieu. Tuh, geus bawa eta. Kan singkatan eta, botol aqua segala. Heh, Subek, Memet, berolon amat sih sia. Hampura Mang, kami mah ditahan Mang Dadai. Ditita si Duduy. Oh Mang, jadi Mang Dadai buka rencana supaya motor Mang Didi mogok di jalan. Terus ke Mang Dadai datang pupuran nolongan. Tapi horengan Mang Dadai mah nak kabur teh Desi naik motor manehna. Aduh, si Duduy di bae mah biang kerokna. Ku nurut bae di Saria dititah si Dadai. Dibayar beradut kitu sia ku si Dadai. 20.000 teh. 20.000 doang ge. Ya, ku yang dibere 20.000 deui. Tapi ku sia motor si Dadai anu dikuras bensinanya supaya mehna ulah nuturkeun kami indek renang. Siap teh, laksanakan kayak gitu mah. Met, untung banyak orang Met. Oh, bek. Des, kumaha lamun ku urang si Duduy diprank balik. Kumaha? Kayak urang pura-pura mogok biak bensin di jalan. Kayak si Dadai datang, sia milu bae naik motor si Duduy. Engke pan di jalan mainna pas di biak bensin karena bensinnya dikuras ku barudak. Oh, geus sabodo aing menuturkeun bae. Met, bek, ku sia kuras bensin motor si Dadainya. Tapi saya sakeun saeutik bae supaya mainna bisa kena lempang. Saya ngarti lah pasina ge maksud aing kumaha. Oh, Mang tenang. Ayo, bek. Nah, bek. Kebeneran Mang Dadai HS. Ayo, cot bensin ke urang. Siap Met. Ayo. Itu Mang. Bangsat doang eta si Mehmet si Subek. Pengkhianat doang eta jelema dua. Pantesan bae motor aing beak bensin orang dikuras berentak ku budak dua. Tak ku gantar awang doang. Haji budak dua ka mana ku Arjo? Tuh, kadi itu tadi mah. Alas, aing nang budak dua lah. Lumayan. 40.000. Kalau Met,
Eta bensin ke Benjo dibayaran deh ceban. Ceban amat Benjo. Ih, Benjo bogana cuma ceban doang tuh. Bismet, ikut baik lumayan. Bagus ya. Nuhun Kang Mehmet. Tapi Jo, saya mau beli bensin di jeung naon? Kan saya boga motor. Kepo jeung naon be lah. Tada eta budak makin parah bae bek calangna. Akhirnya Benjo bisa ilu renang ya mah. Ayo geus boga bensin kieu mah. Kemana ya si Mehmet yang si Subek? Haram jadah doang di blok 2. Was kowe nu kepanggih. Aduh, motor aing kumaha yeuh? Di jalan aing maling moal yeuh. Bahaya ieu mah. Lah, balik deui lah. Motor aing. Iya mah, Benjo tinggal nyusul. Dede si Jemang Didin. Emang cerdas otak Benjo mah. Bisa memanfaatkan situasi. Dede si Mang Didin, I'm coming.